sanes atuh ibu saterang abdi mah sanes kitu. Kada biasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Pemina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah pada lawan kodrat wae naik kering cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis perang penting bisnis naon buka teh teuing salakina diimah ngajaga tulang pantau anakna diasuh cukup khusus terjang babu hayang ngamobil mewah ngabelaan jadi unta ngarepkeun ti salaki cenah duitna teu cukup uang berlian renceng ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kieu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat. Emansipasi persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nomor yang patut nama montong atuh euy da teu meunang ngalawan kontrak di rumah. Paribasa hayang maju bagi hayang jadi bapak segala rupa. Single parent tetek mengeng. Kumaha eta kebutuhan biologis itu betul cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala ayam segala lah wanita atau istri majikan istri pamagat pamagatnya cenah emansipasi bari utekna tengarti bisnis teberang tepeting bisnis naon buka teh teuing salaki diimah ngajaga tulang pantok anak diasuh cukup khusus terjang babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runta ngarepkeun ti salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumari mah emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kontrak di Singadon jadi bejat orang lain ngelawan kontrak dari makanya awalnya hayang jadi jalur si buntut.
teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing usaha da kuring teu rumasak can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan tanggung jawab beunang duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok kalayap unggal peuting duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan duka teuing kunaon mun nempok anu dempon teu bisa miceun panon sok hayang geurang leleson duka teuing kunaon meuni buncelik panon moong anu keur ocon sok hayang milu ka unggon sok hayang dirian duka teuing kumaha meuni asa kabika mengko bipis nu geulis ngadadak sok panas tiris duka teuing palaun heureujeng anak bakur ocon di luhur kasur katewak diceretuk duka teuing ceuk saha mun hayang kasih eta ngomong tong hare-hare dijamin pasti dibere duka teuing usaha da kuring teu rumasak can kawin geus kesian budakna eueuh bapaan duka teuing ku aneh siga istri nu soleh aya ku lebar teuing sok ngalayap tunggal peuting duka teuing ku heran ngaku masih parawan tapi teu kanyahoan geus loba nu ngaraosan wilayah pasti ada penghuninya, baik yang campukna kesang tunggara ngaguar lalakon hiru ngahudang kapanasaran jinatna datang ngan dina lamunan aya katresna nembongan dina kalaka datangna dina lamunan nah dunya kudu misah raga harapan pinangih jeung kabagjaan atukur dina lamunan hayang kiwari tinggal kahayang buktina teu kasorang tempatna dina kau nu herang ngagentlang bari ngalikeun kanyaan nu cenah dina
hayang manggih